aling Gusti wayangan ya maring dalange murbaing wayang gunung clear aling-aling Gusti alinge wong ngawayang ya wong wayangan maring dalang-dalange murbaing wayang tolire ayun sabita segera datang ngira warawau kocap panus lampahipun Arya Samuka Nagawrecita lan bang-bang kaca kairing pawongan kocap pawontening Pringgandani Prabu Prabanala Ratu Diuraja Buta Pangawakan Jangkung Dawur Simardada Bewos Jemros Pasemonir Bang Barongan Godek Merbata Lawang Grawas Soca Netra Lir Surya Kemat Pangandika Sentak Sengolir Macan Sineram Bayama Tukang Brahmapati Kaya Alas Bengkah Pangange Palakrama Gumibrah Kadia Padawang Kiprah Panindake Renggong Wayang Wais Seni suara Cirebon Seni suara kejawenan niki lagu renggong wayang alon-alon kerangin asal aja kedinginan lah alon-alon wayang sumesuknya maraya manyen wonten trananing sasi srengenge kembar liliman lintang kali kumlari siti gambar wayang mugi ngepanggung senopati Padmanegara Bayadumah pada jung pada agung negara Republik Indonesia gunung-gunung digawe sawah angel temen banyunan Bayadumi durung-durung digawe sawah angel temen
bebarengan nayagan belajar di seni Jawa di seni Jawa. Aduh Mas Junaria Mas Agus bagian saiki kita wong Sunda belajar di seni Jawa. Bagian saiki kita wong Sunda belajar di seni Jawa dumae. Aduh Jemas Ai Jaran Sari Jaran Purnama Nagasari dibungkus daun. Apalagi ditinggal lama ditinggal sadina rasa setahun Mas Asep. Ditinggal sedina rasa setahun. Aduh Mas Munah sulingan maning sulingan suling seket tiba kisangan. Gusti aduh umi damadung ditinggal para sesepuh sawiji tanah winte isun karo sampean Gusti aduh mah eling mumpung ning dunya. Aduh wong pada suka dermawa wayangan baik kuasa ora wisesa kadaru di pindunya mung sederman dodok ikhlas sabae eman wong meduluran teganing larane lan teganing patine bae. Aduh bocah-bocah monggo apa wenang teganing larane ora teganing patine teganing laras ora teganing larane. Mula kisi mula gebuk kali mangsa aja melang ajari si Mas Sunang yang beli setuju aja dipaksa bae aja dipaksa. Ari wong wadon aja kena dibobodo wong lanang suka mbobodoni. Aduh mikani ayat temen nasibe badan. Krap si krap Purna Dewa. Krap si krap Purna Dewa. Kaget ngira ia mengadeg. Ya mengadeg. Samya prapta ngabiantara. Prabanala lengas saing gili puning kosi gading ginggilang kancana ngagem makuta sekar glumih. Pangrekat tinarata sing sosot samu biar kadya tinawon. Dipun adep dening para narpati. Narpati Prabalawu. Sadayana sami ngantos dawuhan Sri Narendra
lami-lami nganti ka kedaling lisan lirmacan siniram paya metukang Brahmapati. Fight! Kadang handphone Prabalawa kula Gusti Prabalawu abdi atuh lawu lah Prabalawi di dalam Pramawani mana nganunakeun hima mangga-mangni abdi nyangakeun semah bakti abdi teh kakantun nyangakeun semah bakti iya semah araranyeun ditarima kudualangan kan sakalawan katuhu dicatet dina tungtung ingetan anu teu kena ku waging sir iya coba masing dareukeut diukna ka kaula sabab kaula aya bada mikeuneun khususna kapentingan kaula agungna kapentingan negara umumna kapentingan bangsa coba masing dareukeut diukna kaula dek kamimitian cumarita abeh para ngarepati abdi Prabalawa sayagi tanaga emutan kange nyaosan pangarsapan abdi ge sayagi atuh tanaga emutan kange nyaosan Gusti amni ongeh yayangi tanaga emutan kange nyaosan dina manungga dalem masing pararek cekap ngam sanyana pangaranyen diteang dina ieu waktu sanyana kaula dina poe anu geus kaliwat ieu nagara ngimpi kasorot opat cahaya ari cahaya anu sumorot ieu ka nagara cahaya beureum cahaya koneng cahaya bodas cahaya hideung sangeusna kasorot ka opat cahaya aya totona di alun-alun tangka caringin semplak sabelah dahana ieu totone bisi ngajadi bibit lujit inung lulusuh keur ka nagara bangsa umumna sabab eueuh deui anu kapercaya ku kaula iwati maneh Prabalawa sing eta impian teh bakal kumaha jadina coba maneh kakarep bakal kumaha jadina aduh ieu teh ai dina buku maripat mah beureum teh seuneu urang teu boga nafsu kedahangan ulah kabeureman teuing sabab ari nafsu kabeureman teuing sok lali purwa dumadi tina bener sok jadi salah ai cahaya koneng angin upami di manusia madunya dudunya kudungan ulah kakonengan teuing ai cahaya bodas banyu upami di urang mah istri urang teh gaduh garwa kedah ngan ulah kabodasan teuing tos kantenan kanu lengo parawan rana kanu boga salaki ge upami kabodasan teuing mah sok hilang ai cahaya hideung nyatana bumi upami di urang mah kedah sabar sareng tawakal ai caringin semplak sabelah dahana sing atos-atos ai caringin teh tiasa ngiuhan ka urang sadaya
tiasa nulung kanu butuh nalangkan susah nyangan kanu peken tiasa nyalametkeun sadaya anu aya dina hanapun eta tangka caring. Jadi Gusti teh papayung agung nagara anu ngeunaan kana ajaran raja nyarios ulah deuk bohong satia kana amanat oge upami dipercaya ulah ngaruksak nyorang salah gancang tumarima oge nyaah kasasa mahiru tapi no gawe taye teh ku ayana tangka caringin sempak sabelah bongan Gusti teu aya ampun tiap rakyat malah abdi anu nagihanana kudu setor upeti satengah tina harta kakayaan tos kantenan anu beunghar anu miskin kedah nya Gusti abdi ge mata kuatir komo anu miskin disuunkeun bade diisikan 2 liter disuunkeun 1 liter sedeukeun dituang ku 5an sakinten nu alit patuanganana saperti abdi mah pan 5 liter ku sorangan anu abdi mah nokman ieu hawa nu nganu inyalan mak nina ngeunah nyanangah ewang yang inen umami manyeng anu nak nganganana niahnya nilami ngeun ieu anu inyalan mumuahan ngeunang mayu nu aninen murung muah anu nu manyeng nya minggu murung yang inen anu inyalan mumurungan nu manyenge murung wae ahin nya mah benak meuneum ena mah niahnya nilamikeun mane entong mere paham sanajan nong tabelang lir kacang dengan kajang muat jadi anggapan kaula tetap rakyat kudu setor upati satengah tina harta kekayaan lamun aya awewe dipikahayang ku kaula ulah mumpang mun lengoh kudu daek lamun nyebut mumpaehan lamun indung bapana teu doaeun anakna dilamar ku kaula indung bapana paehan lamun boga salaki awewe dipikahayang ku kaula salakina teu mikeun dipaehan sabab eueuh deui anu kawasa di dunya iwati kaula anu ngabogaan wewenang iwati kaula rakyat kumaha kaula nagara kumaha kaula sabab kaula nu kawasa lamun tatunuk ka kaula tanwane dihukum gantung anu tutunuk ka kaula sabab impa wacana sila tacan medame katacan peureum sapraptanipun Raden Sancamuka nagara kita sareng bang-bang kaca astra jinga udawala nalagareng ngantosan di alun-alun anu lebet ka karaton mung saurang Arya Sancamuka manira tangga demang aya semat mama naila tangga demang mama nira tangga demang ya lawan mama nira tangga demang sewu mangkulingan mimiti nilayang rana kaget ningali ingkang nemet tata ingkang nemet tata ya Raja Sinatria Teja Sulaksana Teja Nira wong ngapecik kong hanyar katon kali sinabat hing wawang saking ngendi panggona nira naon maksud tumorojog tanpa rarapan ngaran kaula Arya Sancamuka Arya Sancamuka di mana
di negara Astina. Maksud ieu anu jenengan Prabanala ora kabeh no gawe. Kaula ngenalkeun Prabalawa. Abdi ngenalkeun Prabalawu. Bojo 2 pun anak 14. Ngenangeun amni Malawi. Mojo nilu maut sanayana ngalansian ayeuna nunyu mumunyangan. Maksud dek naon kieu Prabu Prabanala. Kaula teh sanyana ngemban pancen Ratu Astina anu parep kesit. Nyata geus muka sejarah anu katukang ieu nagara Pringganani teh kawitna dirajaan ku Prabu Arima. Memang kaula nyaho teras dirajaan ku Arimi tapi no gawe. Ieu teh karajaan teh kada turun ka Gatotkaca. Kumargi Gatotkaca gugur tina Bratayuda. Sakedaan anu ngarajaan di Pringganani teh putrana Gatotkaca Raden Bang Kaca. Tapi sampean anu ngarajaan di Pringgandani satadina dibere adia teu naon sampean ngarajaan tapi hukumna kudu sarua jeung Astina. Sili asuh mere maweh kasasama lamun salah kudu tumarima. Nyarita ulah dek bohong ngadek sacekna nila saplasna. Iman ka Gusti jalankeun parentahna tong dirempak pantranganana. Tapi anjeun kejam jeung telenges hukum rimba anu taya papadana. Sakulantaran anu perkesit teh satuju kana hukum anjeun. Ieu nagara Pringgandani teh bisi anjeun teu sanggup ngarobah hukum teh sarua jeung Astina. Nagara bakal dipentak. Kuno hakna nyata Raden Bang Kaca anu bakal ngarajaan di Pringgandani. Pejar meneng-meneng lara atei gunera. Pejar meneng-meneng lara atei sakit konera amit jangan hati Arya sencambuta pen datang Samaredan pen datang boro didengekeun boro di Bandungan sugan telendek samplak sugan telendek hongak wandi-wandi menta negara dek ngandih kerajaan kaula pen datang kadenge para narpati kurang ajar si payuh jagusi. Cuman tak kamane wani-wani menta negara urang oge anu aya di dieu teu wani. Minatang. Urang mah ieu moga pamanjengan aya manggelung anu nyumana wani menta negara. Ni teh jeung naon sabab mane engan ukur maca si Bang Kaca teu maca kaula. Ari sabenerna kaula teh putrana Kangjeng Rama Arya Perbakesah Arya di Pringgandani masih kene aya hak ngarajaan di Pringgandani. Ari sabab tunggal keneh putra Eyang Arima teu kudu si Bang Kaca eta mah geus incu. Meureun Eyang Arima mah geus buyut masih keneh deus ka kaula. Kaula masih incuna keneh. Make wani menta-menta negara cek budak ayeuna mah amaluna amalukum nah make wani ngarobah hukum kaula
sabab di dia mah kitu tiba heula kaula rajana kaula anu kawasa kaula anu ngabogaan wewenang rakyat teh seter upeti kenaon tunduk ka kaula kapaksa ku kaula dipaehan lamun awewe dipikah hayang teu daekeun kapaksa dipaehan sabab rakyat kaula ayeuna sampean deuk ngarobah hukum kaula tanggung jawab akibatna sabab kaula boro-boro manusia di marcapada si parikesit sanajan dewa moal digugu kaula rajana kaula anu kawasa hukum kumat kaula kaula anu tunduk sabalikna parikesit kudu tunduk ka kaula jeung tibatan kaula kudu masakeun pringgandani mending kaula deuk menta astina lain kaula kudu masakeun tapi kaula deuk menta nagara astina kurang ajar dipikeun dipenta teu dipikeun maksa sabab lain kaula sorangan tuh Raden Nagawarcita Raden Bangbang Kaca ngadaguan di alun-alun saastina di sanghareupan bisa dipikeun pringgandani kalamun geus rabah dadak tiba kali tangan segel dan banting pinantingan para narpati gempur si Sancamuka si Nagawarcita si Bangbang Kaca kasep Raden Bangbang Kaca Raden Nagawarcita hayah sing pada sangharepan para narpati nagara pringgandani astalnya alah tuh kudu make jeung di badamian da ieu mah geus kita di kieu bedogus di gigiring kieu Mang Damal teu kedah di badamian dia mah tos langkung ngartos kana perjuangan mah Mang Gareng wah pokona mang mah beres hayo jang kampilingan agan Bangbang Kaca percis raman aja ngajongkeng sekaligus apalan udah kabeh tuh teu nurun kumaha da tinggal itu agan Nagawarcita praes merah mana haling sia nu make cocokong mah jeung urang maju sih ayo maju mas Teja Sulaksana Teja Nirawo ngapeciku ngajar katon kali sina pacing wawangi saking ngendi panggenan nira mas lo nira takon dening kula Prabalabu saking ngendi mas lo saking Pringgandani wani karo aku lo rawani dening apa sakarep ade aku ladeni senadyanmu inter ora kadengar bisa ora katara hatos bojana kulit punyul hingga papak di Jaya Ingrono kula suduk lambunganira dening agemaning sun mati lo binatang naon nampiling gitu
ieu ye. Aduh, tah ieu kana hulu angan ye. Aduh. Haling. Iya. Aduh, katong dikadek lah na duman. Haling Kang, hinup penek kecingna. Aduh. Sok kasep urang sang harapan si Prabana lah hayangnya. Sanajan sancamuka gagah ku Prabana lah dibekah mangke bakaragrag di karang pacantin. Barang katingali ku naga warcita sancamuka di bekah naga warcita loncat lajeng di bekah di ku Prabanala mangke bakaragrag di tumaritis di payunan semalurah kuda pawana barang katingali ku bang kaca loncat Paman Prabanala binatang disangka boga kapi alu dek muhak cemplak kurang ajar sia bang kaca dek nganih kakolot pangrasa tenuhak kapring gandani maneh kungkul kaulah leuwih tihak tibatan maneh sabab kaulah putra Kangjeng Rama Arya Perbakesah maneh mah incuna wa areini tapi ayeuna maneh kumawani edik menta ieu nagara ku kaula bakal diparagatkeun umurna moal boga nyawa hampanan Paman Prabanala Bekahku Prabanala ku aji kolok cacas mangke ragrag di karaton Astina di payunan Prabu Anom Parikasih ngandika Prabanala itu tiluan deui kunyuk-kunyuk nesia awas dewa duh kadek lompat ka mana pokona mah inget we waktu baheula urang ngabantos Agana Rayana sedang pangaulaan waktu perang jeung si Wisnu jeung kieu ajianana rap tak cici nah hese ieu nu make totopong sia di bekahna kalau ongeng-ongengan kitu hese kalah muntang ieu aduh kudu diangkat heula eta reng cicing reng anu irungna panjang sami we ngan pada ieu tungkul eta tangah irung mah sarua urang mah pada panjang nu penting mah ameuna we seukeut iap krap ieu hiji deui sia nu buleudna kalah hiber samping nak wungkul aduh urang kamana neangan samping waduh samping urang hiber modar sia tiluanan astra jinga mangke bakaragrag di karaton Astina sareng Udawala gareng bakaragrag ditumaritis sareng Nagawarcita atuh Prabanala bungah anu taya papadana Parikesit ayeuna mah lain kaula anu di penta nagara Pringgandani
tapi aya mah kaula deuk menta nagara Astina sarta lamun teu dipasrahkeun moal boga nyawa parikeus moal alang-alang kumaha palang yakin kaula boga nagara dua lamun geus dipenta Astina edek dipentaina sakalian lamun temikeun dipaehan parikeus awas kaula teu kumpulkeun para narpati pedang lempung gada cantrasa moal anu tinggalan samakta parwat perang pikeun ngayakeun serangan ka Astina tuna lampahipun Prabanala kotsa pawontening Karang Pacandin ai di Karang Pacanen teh aya gedong anu agung nyaeta ieu gedong teh tilas sadayana para candi anu gugur di Kurusetra candi para pangagung Amarta sagedong candi para pangagung Astina sagedong anu ditungguan ku Togog Wijomantri ari Togog Wijomantri sadayana parantos pada uninga tingora nepi ka kolot hirup nangan ukur pidunya piduit pidahar nuju ngajaga cani para pangagung di dua gedung di Karang Pacanen munak sapu nyanak sikat ngabersihan kuburan-kuburan patung-patung anu aya di Karang Pacanen mangke area sanca muka bakaragrag dipaeun Togog Wijomantri lah lah sobok biasana tiap poe minggu anu pene tara lah ieu geus aya 8 bulan kurang menggemar sabab geus biasa cekolotna tiap talun alif kurang segala rupa aya budak anu datang teu mawa naon-naon lho kibatan urang sampe teu buku nuduh-nuduh patung capah hayangnya sejarana mawa buku jeung pulpen urang kudu disulutkeun lho rugi Ampelas di Gunung Kasur Dian tepat manukurang Mikawelas diri batur Silcaran kadiri urang Ngalalau kawalungan usep nama auna direrentengan urang hirup wawayangan geuning nyandang papasangan jaramima nu nyayet bala jarami nu nyayet bala geuningan gerak panen usung katiga boleh jarami menak tunggara Sorolok
di sisi humah tangkana ngaroyong kasih sican mun hirup hayang sampurna kudu sehat rohani sareng jasmani kembang bungur cingarulang papaes di patamana dukujur bati hariwang kasih kenging bebenton pangeran Mirakaton mang waspadan mirakaton ya wawan mang waspadan mirakaton ya Mantria mengadeg molat mada ingkang sanyang tunggal satedaking sulalaya togok wijo mantri anu ulun kumaula karaja beunghar tiap anu loba hartana didinya togog aya tiap anu seueur kadaharanana didinya togog aya sanajan humpan nemu pasage pangarti jemar pangabisa tapi ilmu pangarti pangabisa testu diduitkeun atanapi kange harta kapungkur ulun kumaula ka nagara alangka ka Prabu Rahwana ayeuna ulun kumaula ka Prabu Anom Parekasi ngajaga Karang Pacanen dua gedong anu ageng ieu di lebet gedong teh nyaeta dieusi ku cani-cani Sani para pangagung Amarta anu gugur di Kurukshetra Sani para pangagung Astina anu gugur di Kurukshetra ngandika togok pijo mantri lo teis loh tahun alif teis lo biasana pan urang ge subur lamun ningang di tahun alif lo sepi biasana ieu poe Ahad lo poe Ahad paling sautik jalma anu pada datang 1.500 lo 1.500 bilanganana ana duitna urang tong hargakeun saridona loh paling sautik 500.000 300.000 ayeuna geus 8 bulan urang menang duit 20 perak waduh payah tahun alif biasana urang menyan sajoblak tumai ayeuna urang geus 8 bulan sagede perut encan beak saprong jadi kuncen wes nuju ruge barang nuju cumarios togok pijo mantri Arya Sancabuka anu dibalangkeun ku Prabanala ragrag di payunan wejoman
jalma. Loh, jalma ragrak diawang untuk daya upaya. Waduh, watir. Upama ya jalma dadi tulung kurang dek usaha. Bener dong, Bro. Sigane mulang tarima. Loh, sakuna mrekis. Ngomong itu. Loh, lamun kurang dicokot doraka. Tapi lamun ya ditulungan kurang kayak duit anu dinas sakuna dibentap aja dibikun. Bisa diolong. Loh, Raja Sinatya. Senajan mati sadena ping 7. Waras dinekaning waluya tinemandan. Bisa irup kejabaning pasti. Waras dinekaning waluya tinemandan. Kulit waru hanggan daru trundul truk. Lilir merbangun kaya wong impen sare. Lilir merbangun. Lilir yamar bangun kaya wong impen sare. Ayah di mana ya kaula? Iya, wong impen sare. Lilir merbangun kaya wong impen sare, wong impen sare. Kaget piraan ningali ingkang nempet bapak. Ya kaulah teh ngerasa linglung aya teh aya di mana aki lu tukang nyepat aki mama kedah mama mangga mama lu mama oke mah sanes mama ungan mamanya kakek mama ieu teh tempat naon jenenganana lu ieu teh Karang Pecanden. Ai Karang Pacanen tenan lo kepungkur yo tilas Palagan. Ai Palagan tenan tempat perang itu Palagan. Yo teh tilas Bratayuda antara Korawa sareng Pandawa. Korawa sareng Pandawa lo inggih leres pisan. Ari aki teh saha jenengan lo Mama saja lo mama togo ku ijo mantri. Sepuh-sepuh nagara astina. Sesepuh panginten ki lo pino damel. Sok aya oge ka mama anu nyebat mama dukun. Ayo nyebat mama luhung ilmu. Ayo nyebat mama tukang nulung. Untuk pamrih ku duit. Tapi upama itu masyarakat pantu Satya. Ku kaula katingal gening aki teh nyanak sapu, nyanak sikat, nyanak gaet. Eta teh kangge naon? Lo aki teh kadu padamelan meresihan patung-patung, meresihan kuburan-kuburan, tugu-tugu sareng sajabina. Ayo gening aya gedong sakieu gedena ieu teh naon eusina lu untuk kengeng sedaya anu piknik ka dieu teu tiasa lebet ka eta gedong margi lho rahasia eta untuk kengeng kaula teh pada tumaros ai Karang Pacanen teh kawangku kabana sabon ku nagara mana loh iya masih kawangku kabana sabun ku astina anu kagungan Prabu Anom Parikesit. Loh kapan aki oge sami kenging gaji ti Prabu Anom Parikesit. Aki oge digaji ku Prabu Anom Parikesit. Di dia Arya Sancamuka Cumario Salbeting penggalihna. Emutanananaha aing teh Arya di astina tapi neme. Uninga yen Karang Pacanen kalebet ka astina
emutanana curiga naon margina anjeunna teu dipasihan terang yen karang pacanen anu Prabu Anom Parikesit sedangkeun anjeunna teh Arya kedah ngajaga nagara sapangeusina tapi naon sabab teu dibere nyaho yen karang pacanen kabawa ka Astina malah terang karang pacanen teh neme ayeuna nampi katerangan ti tokok picongan nganti ka ketaling lisan nah kaula kakara saumur jadi Arya puluhan tahun di Astina kakara kaula nyaho yen karang pacanen kawangku kabana sabun ku Astina boa-boa aya naon tapi katara ku kaula ieu kolot aki togok wijo mantri rada piduit ken urang suap hayangnya ku kaula kakeke kumaha upama kaula hoyong ningal eusi eta gedong tiasa lo untuk kengeng lo gawat lo untuk kengeng iya mah kaula mah ningal sakedap lo untuk lamin tuh sakedap untuk kengeng maksa lo maksa untuk kengeng ya masa lo kajun lo selen untuk kengeng kaula teh Arya di Astina mahnya kaula teh dibere nempok eusi gedong eta lo untuk kengeng tu aya Aryan tu aya Raja Abdi nu kawasa Abdi nu ngajaga gedong untuk kengeng tiasa lebet ke daya surat di Anom Parikesit mana suratnya kumaha pangabutuh aki dicumponan hayang diberes sabaraha ku kaula asal kaula asup ka eta gedong hayang diberes sabaraha loh duka upami hartosnya ieu mah kaula asal dibere asup ka eta gedong hayang diberes sabaraha loh duka hartosnya waduh lo mangka tapi ninggal wungkulnya untuk kengeng cumaros naon untuk kengeng sur saur pilih ngaliarkeun talus gatel cing teu naon di pali mana lo mangka iya lumayan waduh moal dihitung lobana tah waduh goseng cing loh barang dicana kalepet ieu gedong brek katingali aya patung Abimanyu anu matina karancang dina lalampahan Jayarnyuan ku barisan sinapit urang anu diluluguan ku Jayadrata atuh ngajerit senca mukarewas ningali ieu patung anu kapingali ku mantena aduh aki ieu teh patung saha aki ieu teh juragan Abimanyu ramana Prabu Anom Parikesit menika rancang ku panah tina bekeung nepi kana mumuncangan ribuan panah anu nancep dina awakna lamun seug bapa kaula matina kieu saha nu maehanana disusul sanajan aya di Sulawaya aya keneh saja bati dia lo hiji kecekap nu sana kuatnya tuh dipasihan terang janten upami engke ninggal hoyong deui upami perantos ninggal hiji atas keluar deui dibere de duit we ki hayang dibere de sabaraha sanajan 2 tikal tinu bieu loh duka tapi untuk kang saurnya ya tah aduh seban
seban cingki ningali nu kana patung Gatot Kaca jangjangna semplak beheung ngagelenceng anggeanana teu aya patungan di karya sanca muka teu tega ninga ieu patung Gatot Kaca. Aduh ari ieu patung saha aki lu ieu teh juragan anu Gatot Kaca kebungkur pahlawan sakti mandraguna bebeting binantara atos bujana kulit wonyul hingga papak di jaya ingranah ieu teh ramana anu bang kaca narpate di astina lamun seug bapa kaula matina kieu jigana diteangan saha nu maehkanana eueuh nu maehkanana turunanana aya keneh mah dibales ku kaula aya keneh saja mati loh atos dua kecekap. Loh, untuk kang langkung di dua atos. Untung kaula mawa duit masih keneh loba. Loh, syur nuhun. Dibere deui duit be. Keun wae 2 tikal tunu bieu asal kaula dibere ningali deui aya nu leuwih ti dieu. Untuk kang ngatos dua kecekap. Yah, tah sakuan. Waduh. Noban cingki loh mangka